Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Langkung dipayun mangga urang sandakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nu parantos papada waktos ka urang sadayana dugi tiasa patepang larai dina ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Terhilap nu dipika hormat Bapak atau Ibu guru, para kepala camat, para wargi, jeung para rerencangan kelas 11 nu dipika cinta, anu tos ngaluangkeun waktosna kanggo ngiringan ieu kasempatan dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Para wargi nu dipika hormat, dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun rasa cinta ka Nabi urang sadarea, nyaeta ku jalan memperingati hari kelahiran Nabi urang sadayana, Nabi Muhammad SAW. Urang bersyukur masih dipaparinan sehat walafiat, sehingga urang tiasa ngumpul dina ieu tempat anu mulia. Sakumaha Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Nu hartosna sesungguhna mun urang bersyukur Gusti Allah nambahkeun nikmat ka anjeun. Sareng lamun anjeun ingkar kana nikmat Allah, sesungguhna azab Allah pasti pedih. Dina ayat tadi jelas kanggo urang bahwa Gusti Allah bakal nambah nikmat ka urang upami urang bersyukur kana nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anu tos nganugrahkeun ka anjeun secara benar. Bener-bener teu bermoral jeung teu tahu diri jalma nu teu daek bersyukur kana nikmat Allah Subhanahu wa taala. Komo deui nu tos urang terang, sesungguhna manfaatina bersyukur teh rek babalik deui ka diri urang nyalira. Leres henteu? Simkuring ngaturkeun nuhun ka para hadirin nu tos sumping dina waktos ayeuna. Rupina cekap sakitu nu kapihatur hampura